telepon Sani sugan we aya mobilna. Alhamdulillah nyambung. Beng, naon ya? Halo Beng. Oh Pak, di mana? Di kebon. Aya naon? Panen teh boga mobil alus lin. Nginjem lah sakedeung. Rek ka mana ieu teh? Rek apel, ka Nyiranda. Oh, tenang Beng. Aya mobil mah nu spesial. Cocok yang dibawa apel mah. Yang dijamin Nyiranda ge pasti bakal langsung hayang dirahpalan coba. Bisa wae. Ayo siap Bang. Iraha. Oke, 2037 nya ayeuna atuh. Siap Beng aya gitu mah. Urang kayaknya atuh ayeuna nya. Oke. Siap. Ayeuna mah bunga hate teh. Mobil geus aya. Jadi siga nama ulin teh mah bunga aduh. Siga na ari ape mau mobil mah di aku ku bapana. Soalna kamari ge mau motor mah disangka tukang ojek. Keur mah heueuh urang teh siga tukang ojek. Beng keur naon? Siga keur S5C nih. Naon man? S5C teh? Saranga-serenge sorangan siga sena calangap. Oh, bisa wae ente maman. Urang manungan si Sani rek nginjem mobil jang apel ka Nyiranda. Nya iraha maneh boga kabogoh kitu. Karepat las poe jeung ayeuna. Boga kapeureupeunnan kitu eta we, boga kabogoh siga para belauk. Ente mah ka urang teh nan ngahina we. Tadi siga sena calangap. Ayeuna siga para blauk ente mah ka urang teh. Da jeung nyana atuh. Geus ulah ngaganggu. Urang mah keur berbunga-bunga. Tah geuning datang. Burukeun ni si Obeng geus teu kuateun yang make mobil. Aya udud di dieu mah euy. Aya udud euy. Kumaha nih? Mobil teh aman? Aman Beng. Tenang we. Naon sih nu henteu jang Obeng? Ari jeung kawan mah mobilna ge dibere nu spesial. Pokokna mah kieu Beng. Siap atuh nih ari kitu mah. Kan aya masalah ieu teh samet tuh. Nah, eta teh masalahna nih. Mobil eta mah moal hirup, lamun dipake ku batur. Nah, kumaha gitu nih? Soalna mobil eta mah make sensor. Jadi kudu ku urang dibawana. Lamun ku ente mah pasti hirup. Pasti dijamin 1,5%, Beng. Olah, kembali daripada terjadi mah. Jumlah geura rinit rek sare urang mah. Ayo atuh nih bisa kabur hujan. Oke, Beng. Mana nih mobilnya? Pan ieu. Tuh, ieu spesial, Beng. Banyak iya nih mobil spesial teh. Yang mana deui atuh? Batur mamakat ka Malayar, 1000 hayang naik mobil ieu teh. Jang ente mah gratis. Aduh.
Aduh, Sampai sensor naon nih mobil kieu mah nya ya sensoran. rek dibuktikan mah. Nyawa atuh buktikeun. Ya, kuncina. Lamun ente bisa ngahirupan, berarti ente jago. Mana coba orang cobaan? Sok cobaan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bener nih kurang masih hirup mobil teh. Percaya tuh. Sok atuh ku ente nih. Tuh orang karekan heula ku aing mobilna coba. Sok sia, hirup mah. Lamun teu hirup, ku aing dijual sia ka Mang Epek. Percaya tuh, Beng. Hirup langsung mobilnya oge. Bener nih euy ku ente mah talukeun mobil teh hirup. Ya, cek urang ge naon, pasti bakal hirup mobil mah. Beng, hampura, jok hareup mau bisa didiukan. Nah, ake mau bisa didiukan. Kamari penumpang urang, susuna bahe dua nana, panyawa sorangan, jalan ka imah urang mah butut. Jadi, susuna keplok. Susu naon atuh? Mani kuat ka keplok gitu? Susu, Susu naon? susu kotak. Oh, suganti susu naon urang mah. Ah, ngeres wae nyita ente mah. Kan kumaha cara muka pantona kan melihara resek itu? Poho. Pan mobil ieu mah make sensor jeung urang oge. Sok sia teu muka ku aing ah. Jual coba mobilna ge. Ya bisa. Bener. Muka. Ai urang diukna di mana? Bebas beng, rek diuk di mana-mana oge kumaha ente, di ditu, di dieu, rek di dieu, rek di dinya. Nu penting mah ulah dihareup. Nah, kieu penumpang VVIP mah sorangan bari lalega. Bisi ente rek ngobrol jeung kompan dinya. Nih mobil teh ASEAN wo. Nya ayaan atuh ase mah. Nih ngente tiga ngesang gitu deh kan? Lain ngesang ieu teh bakat tinggu tiis asena. Beungeut urang ti kakat ibunan kieu tuh. Geus ah, urang indit nya. Ayo. Oh, teh mobil teh kieu. Goblok teh siga nu apal jalan wae. Naonnya? Mana miheulaan? Aduh, kagak pengen nyerata teh. Aduh.